Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Oki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng Tunggara Nyandang Panjara bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kieu man pangna saya ngahaja balik deui ka dieu teh. Sanyana mah perlu pisan ka ente. Nyaeta saya barisnya ngahareupan wiwirang gede lamun nepi ka teu kacumponan teh. Nyaeta waktu minggu itu saya heureuyan nawar sawah anu haji jali. Pihargaeunana teh 50.000 anu 100 tumbak. Ari tadina saya kakara datang pisan. Anakna datang nyaritakeun perkara sawah teh. Dibikeun atuh saya teh ngarasa bingung anu lain memeosan. Cing ayeuna saya dek meurih pati ka ente. Lain dek nginjem duit saya mah ngan dek menta tulung mangikhtiarkeun duit. Nyaeta keur ngaduitan sawah teh. Lamun eta sawah kapimilik top keur ente garap saparo. Ayeuna kieu saya dek mere jalan pikeun usaha eta duit. Ka dieu geura diukna sing deket. Tarmedi nitah deket diukna ka Suherman. Pok Tarmedi nyarita kitu ge mani teu kadenge-denge acan kunu anggang komo ku Nyi Titi mah da puguhan keur ceurik. Ngan aya eta oge kadenge hawar-hawar Suherman nyebutkeun oke bari sirahna unggek. Sanggeus Tarmedi cacarita ka Suherman kalawan geus kahartieun tuluy bebejadek balik bari ngamanggakeun ka Nyi Titi. Sanajan dimanggakeun oge Nyi Titi weleh teu daek nembalan nepi ka jutna Tarmedi turun. Jung Suherman nangtung tuluy asup ka patengahan. Kulutra kana poci anu maksudna dek nyician cai ngarasa hanaang dumeh tas tinu panas. Barang dek cur pisan nyician cai sot poci teh diecagkeun deui teu tulus nyicianana kulantaran ngadenge di jero kamar aya sora nu inghak-inghakan. Gancang Suherman asup ka kamar kasampak Nyi Titi keur ngaguk-guk cerik nyuuh kana anggal. Gek Suherman diuk tonggongeun Nyi Titi bari tak-takna digebig-gebig nanyakeun sabab-sababna. Korejat Nyi Titi hudang tuluy nyusutan cipanon ku tungtung kabaya bari cacarita. Abdi tumaros, dupi Kang Maman teh mulih ti mana? Tara-tara ti sasari ujug leos teu wawartos. Naha Kang Maman teh usaha atanapi naha rag Titi nyaritana teh dikebatkeun. Kaburu nyegruk deui cerik. Har, ari Titi nah geuning bet boga sangkaan kitu. Nganyari-nyari pisan. Naha teu naha naonana. Naha disangka akang ninggalkeun Titi teh ngajalankeun serong kitu. Lamun akang ngajalankeun serong sumpahna oge ulah salamet. Walor Suherman nyaritana bangun nura dan nafsu ngarasa teu geunah pikir disangka ngajalankeun teu puguh. Nya eta mah teu langkung sanaos sasawuran murubut lir kacang ninggang kajang oge kalayan ditimplikan ku sumpah oge mangga wae. Kumaha buktosna jalmi mah walor Nyi Titi bari ngabalieur. Basa-basana Nyi Titi karasana ku Suherman mani asa nyentugna keur kulantaran teu katarima teh ngajalankeun teu benar anu memang pikeun diri Suherman inditna teh anu sanyana sejak balang siara. Karasana basa-basana ti Nyi Titi lireng ngadahar dodol anu murag kana keusik bener amis tapi ngeres. Caritaan Nyi Titi kitu pikeun Suherman teu daek nembal deui ngandung wae ngedeng dina dipan bari nangkarak bengkang nanggeui sirah. Awahing ku ngarasa capek antukna reup Suherman peureum. Sare maneh tibra teu lilir-lilir bujang-bujang kangurus mandi dahar kuat kapopohokeun. Kira-kira setengah satu peuting anu keur mejehna jumempling. Ragamang nyokot peso balati tina luhureun palang dada. Bes diselapkeun kana cangkeng. Geus kitu katayap deui lempang mani ngatayap pisan kulutrak muka tulak panto gejrig turun bari nuntupkeun deui panto lalawenan.
Leos Suherman indit lempangna salungkar salingkar siga sieun aya nu ngawaskeun, maksudna dek ngajugjug Uja bandar muning. Teu kacaturkeun di jalana Suherman geus tepi ka imah Uja anu dek dipake sasaran ku manehna, gancang Suherman nguliwed ka nu suni kulantaran ngadenge sola anjing ngagogog tonggoheun imah Uja anu teu lila trong 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 surakoh kol anu ngaronda kadenge hawar-hawar. Geus kitu ditembal ku sola manuk koreak jeung bebence ngulincer dina siraheun Suherman. Haram jadah sia, aya-aya wae geus puguh bebengok anjing disada, hayo wawalak koreak disada deui. Geurentes hate Suherman bari nguliwed kana handapeun tangkal malati. Geus teu aya dedengieun naon-naon tuluy Suherman ngateuyeub ngadeukeutan jandela anu teu loba pikiran deui. Jandela dicokel ku peso balati anu teu bangga ngan bray wae jandela muka. Kalacat Suherman naek asup ka jero tuluy ngateuyeub asup ka kamar ngadeukeutan lomari, sarenge seuri sorangan dumeh ningali kunci lomari ngagantung. Atuh teu hese deui ngan bray bae lomari dibuka, serelek muka laci breh katingali aya duit segepok mani wareuteuh na keran jeung perhiasan sababaraha potong. Bu Suherman ngasupkeun duit jeung perhiasan kana jero baju bari ngateuyeub leumpang, maksudna deuk balik. Dasar dadalan kudu tarik cilaka waktu Suherman nempo kaluar tina jandela, maksudna rek ngilikan heula bisi aya jelema teu kanyahoan barang ngelol ujug-ujug gabruk bae dirontok tukangeun ku nu boga imah nepi ka dugdag galungan silih totogeun silih hompet. Sok sanajan anu boga imah wani oge ngalawan Suherman teu burung cilaka ngan celeb wae peso balati dina leungeun Suherman teh nanceb pisan kana dada Uja. Aduh, tolong, ceuk Uja bari nungkup dadana anu pinuh ku getih. Suherman maksudna dek luncat kana jandela barang lolo ujug-ujug bletak tarangna ditinggang ku besi. Kunu ngaronda kudupung Suherman ngudupung keur kitu cilung cilang ronda lah luncatan muru ka jero imah Uja mani bukbak Suherman pada ngahanca di garebugan. Lang Suherman kapiuhan kalacat emen jeung Harun unggah bukbek nenggel Suherman teu kanyahoan bletak omo ninggang sirah Suherman ku besi pera bletak. Aduh, les sora Suherman teu kadenge, awak ngudupung sirah baloboran pinuh ku getih. Geus kitu rob tetanggana pada daratang sawareh ngagugulung pamajikan Uja anu teu eling-eling kapiuhan. Ku kesitna salah saurang ronda laporan kanu berwajib teu lila heang sora mobil ambulan dibarengan ku polisi datang ka tempat anu kajadian. Gurutak polisi arunggah dibarengan ku pagawe rumah sakit anu teu kungsi loba pamariksaan, gancang Uja dikana blangkarkeun digotong. Bus diasupkeun kana mobil ambulan, nya kitu deui Suherman oge dibawa kana ambulan kulantaran sirahna cacad. Tapi sanajan cacad oge waruga Suherman tetep manehna mah leungeunna dibangkol kulantaran bisi kabur. Harita keneh si korban dibawa ka rumah sakit anu can bisa dijelaskeun kaayaan si penjahat jeung nasibna Uja. Beak poe ganti minggu, beak minggu nincak bulan, diri Nyi Titi geus 2 bulan kalengitan anu jadi salaki teu puguh raratanana. Berang peuting teu woleh cerik balilihan teu karasa awakna orot deui akibat mikiran nu jadi salaki. Dina hiji poe kira-kira jam 7:30 isuk-isuk ngadak-ngadak hujan murupuy. Poe alem nakar siga nu milu nguyung pikeun ka diri Nyi Titi anu ku waktu harita keur ulang ngalamun kadua budak. Kolebat titingalian Nyi Titi anu jadi salakina kapi beungeut da puguh sagoreng-gorengna oge ka salaki. Jung Nyi Titi nangtung bari ngusap beungeut maca istighfar tuluy asup ka kamar kulutrak mukakeun koper top kana pakean rap disalin, nya kitu deui anakna disalinan. Bade ka mana mama? Bade ka apa? Nya mama, tanya anakna bari nyawelan gado Nyi Titi. Muhun urang ka apa? Enggal atuh diacukna bari ngancingkeun bajuna. Teu kungsi 10 menit ngabajuan budak
ceklek Nyi Titi ngoncikeun panto gejelig turun tuluy ngaleos lempang kadua budak anu maksudna deuk ka Mang Murtasim sugan aya daratan perkara salakina. Waktu Nyi Titi datang kabeneran Biuti jeung Mang Murtasim nyampak aya keur dariuk dina golodog anu teu kungsi punten heula. Nyi Titi geus kapihelaan manten dibagiakeun ku Biuti. "Aduh, haturan Nyai, kumaha damang?" tanya Biuti bari jung nangtung meh ampir bareng jeung Mang Murtasim. "Nuhun Bi, aya pangesto danget ieu mah. Samulihna kumaha daramang?" ular Nyi Titi bari cong sasalaman. "Aya berkah Nyai, iap kalebet." Cat Biuti unggah dituturkeun ku Nyi Titi gek dariuk ngariung tiluan jeung Mang Murtasim. "Nupi jang Maman naha teu ka dieu Nyai?" tanya Mang Murtasim. Meg hate Nyi Titi asa mentegeg anu maksudna deuk nanyakeun salakina kaburu ditanya manten ku pribumi anu netelakeun Suherman teu aya. "Asa pamengawaler Mang abdi teh sayaktosna mah. Mang naroskeun langkung ti payun perkawis pun lanceuk teh." Tembal Nyi Titi bari tungkul. "Pameng kumaha ari Nyai, asa teu puguh teuing kawitna?" tanya Biuti bari curulung nyiduhkeun luah kana tampolong. "Anu mawi abdi ngadeheus ka Emang sareng ka Embi teh teu aya sanes bade naroskeun pun lanceuk, manawi mendakan atau nepi aya ka dieu. Pun lanceuk teh tos bade 2 sasi. Ayeuna teu aya wangsul-wangsul, malih miosna oge teu terang-terang acan. Rupina abdi nuju mondok keneh." Be edas sok aya-aya wae pikah riwangeun teh. Na kamana atuhnya moal Nyai kasepuhna mah? Cing cobian ka ditu kasepuhna pilari. Tembal Biuti bari merengut siga nu bingung pisan. "Sumohon saena mah tepangan we heula ka ditu. Ku ayana ku teu aya enggal Nyai ka dieu deui. Tos wae Nyai mah sareng putra di dieu. Paripaosna aya tuangeun teu aya tuangeun oge. Salami tuang raka teu aya mah." Teu ngingetkeun kana kacape jeung kana jauhna lembur mitohana awahing ku panasaran teh. Harita keneh gejelig Nyi Titi jeung anakna indit deui nu maksudna deuk maluruh nu jadi salaki ka lembur mitohana. Kabeneran waktu Nyi Titi keur ngalenghoy bari nungtun budak, lar tukangeun aya tukang sado ngaliwat. "Bade kana sado Neng?" tanya kusir bari merod lesna reg kuda teh eureun. Rat Nyi Titi tanggah ningali kana beungeut kusir barang breh teh si mana horeng ngaran Karnaen. Geuning Nyi Titi, bade ka mana Nyai teh?" tanya Karnaen. "Bade ka Pun Biang Kang, ka Jalan Dago," ular Nyi Titi bari rada mundur. Ya patuh calik Nyai, manawi teh saha dieu mah bade ngarsakeun naon ka ditu?" Nyi Titi teh buru-buru ngawaler ngan rigidig wae mangku budak gek didieukeun. Nya kitu Nyi Titi unggah gek diuk. Nyet les dikenyet gurutuk kuda lompat manik gancang naker kalawan teu kungsi dicepretan. Sajeroning dina sado Nyi Titi teu reureuh ngobrolkeun salakina geus sakitu lilana teu aya balik-balik. Nyaritana kitu teh bari teu weleh ari panon mah terarat-teraret kakenca ka katuhu ceuk pamikirna sugan wae diparengkeun papanggih di jalan. "Dupi Tarmedi, sok aya amengan ka ditu?" "Anu mawi tos lami teu aya sumping-sumping Kang Tarmedi oge. Biasana mah aya 2 dinten sakali sok sumping. Ari ayeuna mani blengles. Duka ka mana deui anjeunna teh?" "Moal kitu jeung Suherman angkatna sareng Tarmedi mah. Eta aku Nyai tos disumpingan ka bumi Tarmedi?" tanya Karnaen bari ngulang-ulang pecut. "Duka atuh nya Kang, anu mawi teu acan ari ka Kang Tarmedi mah abdi teh mung gampil upami tos teu aya disepuhna tangtos abi oge bade ka Kang Tarmedi." Awahing ku uplakna ngobrol antara Nyi Titi jeung Karnaen teu kanyahoan
sisimpangan anu dek kalembur mitohana teh meh ampira kaliwat lamun teu seug Nyi Titi ngareret mah. Tos di dieu wae Kang lirena. Reg sadaeureun Jut Nyi Titi turun jeung anakna bari nganuhunkeun ka Karnaen. Nyai, ieu pasikeun ka Asep kanggo ngagaleus cendol di jalan. Punten wae nya, akang teh teu tiasa ngantosan uihna. Jalaran ieu aya kaperyogian anu sanes. Cek Karnaen bari nyodorkeun duit ka Nyi Titi 100 perak. Har, itu akang mani ngarepotkeun sagala rupina nya. Hatur nuhun atuh ditampi ku abdi, ular Nyi Titi bari nampanan duit. Sawangsul Nyai, pek didoakeun ku akangnya sing salamet. Cek Karnaen bari ngenyed les gulutuk sado teh maju deui malih kalebah jalan mani tarik nakar maklum jalan mudun. Sanggeus sado maju leos Nyi Titi lempang deui bari ngais budak nuju ka lembur mitohana teh. Lempang mapai jalan jajahan. Barang tepi ka pelebah buruan imah mitohana, batin Nyi Titi ngarasa ngagebeg teu ngeunah pipikiran dumeh dina golodog katingali pabalatak sendal jeung kelom sababaraha rampasan kalawan teu lilir selengseng ka ambe bau menyan angin-anginan. Geus deukeut ka lawang panto katingali ku Nyi Titi di pertengahan imah mitohana parantul jelema awewe lalaki kolot budak mani ngariung. Geus kitu mah pok Nyi Titi pupun tenan. Anu keur ngariung mani ronghok narempot tina jandela ngadenge suara Nyi Titi punten teh kurunyung Indung Suherman nyampurkeun bari brai mukakeun panto. Ujug-ujug gabrug wae Nyi Titi dirangkul bari diceungceurikan tuluy dibawa ka jero. Aya naon ieu teh emak? Nyai anaking syukur teuing ka dieu. Jung geura temenan abahna di kamar. Dedeuh teuing kasep incu ni. Cek Indung Suherman bari rigidig budak teh dipangku celengok-celengok pipipina diciuman. Bus Nyi Titi ka jero kamar breh katingali bapana Suherman keur pada ngariung-riung atuh ngan segruk wae Nyi Titi ceurik nyuuh kana dada anu keur ngayak-yak. Geus kasawang moal henteu batina Nyi Titi ngarasa sedihna pamiarsa keur mah ditinggalkeun ku nu jadi salaki. Katurug-turug mitohana gering ripuh anu katingalina mungguhing sareatna mah geus moal aya harepan deui. Ceuk cohagna kantun ngantos-ngantos dawuh teh sanyana. Abah, ieu abdi Abah nyanggakeun panglayan. Kalayan nyuhunkeun dihapunten abdi bah. Rumaos tambelar kasepuh. Nyi Titi bari segruk deui ceurik. Abah, ieu si Asep bilih hoyong tepang sareng putu. Indung Suherman bari sok budak teh ditunda gigireunana anu gering. Gilar saca anu gering teh ngagiler ka gigir nyeh imut tuluy ngareret ka Nyi Titi katingali lambeina uget mun aya keneh soraan mah meureun nanya atawa ngabageakeun. Anu gering teh gawena gular gilar siga aya nu direretan bari cipanon nyalang kurung. Geus kitu mah reup wae peureum siga nu deuk sare kalawan teu runghap renghap naon ngan les wae sukmana ninggalkeun raga. Katingali ku Nyi Titi yen nu gering geus teu ngambekan ngan gauk wae ceurik nya kitu deui Indung Suherman mani teu sirikna mubet-mubetkeun maneh bari ngarangkulan kana dada mayit. Tos Imas, Ibu tong dinangisan kedah watos kanu ngantunkeun. Teu aya hartosna sanaos ku urang ditangisan oge margi tos dipundut kuno kagungan. Tangtos urang oge bakal ngalaman kalayan ieu mah tos kantenan sedangkeun urang mah teu acan tiasa nangtoskeun. Angguran mah urang neneda kanu kawasa mugi-mugi arwahna tuang rama sing ditampi iman Islamna dihampura dosa perdosaanana dilegakeun alam kuburna. Ceuk hiji lalaki mere pepeling ka keluargana anu dikantun mulih ka alam langgeng. Sanggeus aya pepeling kitu jep nu carerik teh rarepeh
anu teu lila mayit dipulasara sakumaha mestina pikeun jalma ninggalkeun alam dunya. Kulantaran teu aya nu ditunggu geus pada burit geleyeung mayit digotong dina pasaran dibawa ka kuburan. Anu ka kuburan meningaleut kolot budak awewe lalaki. Ku kitu teh mah pantes pikeun bapana Suherman mah kulantaran waktu jumendeungna anu sakitu hade amal ibadahna teh. Ku ayana kapapatenan tur kaayaan geus burit kapaksa Nyi Titi ngendong ongkoh namah dicarek balik ku indung jeung dulur-dulurna Suherman. Sabada beres tahlilan wargi-wargina Suherman kararumpul bari ngawarangkong tina urusan segala rupa hal. Di antarana aya oge nu keur ngupat kanu ngantunkeun nyaritakeun dina waktu jumenengna. Teu lila pok indung Suherman nyarita bari teu woleh dibarengan ku Cipanon ngalimba. Mun kitu teh mah ngerasa sedih kudua ku tilu. Nyi Titi ku ayana mak ceurik balilihan teh sanyana mah lain kudu meh abahna ngantunkeun. Mun ngemut kana kasawuranana sawengi teu aya deui anu dipicang cam teh iwal ti Suherman nyalira. Da anu sanesna mah saurang oge teu aya anu ditaroskeun. Duka bade wasiat duka baluas panginten ku waktosna kajentenan kamari ieu. Waktos emak jeung abahna kaditu kalaresa Nyai mah teu aya wartosna nuju didamel. Ceuk indung Suherman ngadadarkeun waktu nganjang ka Suherman budakna. Kehela mak punten sanes abi megat kalimah ku kupingan teh emak nyebat abah baluas sareng aya kajantenan sagala rupi. Kajantenan teh kajantenan kumaha kitu mak. Abi mah nguping emak sareng abah kadaritu oge nembe pisan ayeuna ti emak wantun disumpah pisan. Naha atuh eta Kang Maman meuni teu wawartos ka abdi dupi kajantenan teh perkawis naon kitu mak. Tanya Nyi Titi bangun anu kagetna keranan panon neuteub kana beungeut indung Suherman. Daradad ku indung Suherman didongengkeun lalakonna ti mimiti datang nepi ka gletukna nu jadi bapana maot. Sakecap oge penerangan ti indung Suherman teu aya nu dikurangan atawa dileuwihan. Estu sajelasna kalawan diterangkeun saksi-saksina anu nganyahoankeun soal kaributan antara Suherman jeung Saca. Panginten atuh upami kitu mah margi waktos abdi wangsul tos jajab dunungan ti Setamplat. Kasampa Kang Maman nuju ngenteungan raraina enggal ku abdi ditaros. Sur abdi teh kunaon Kang Maman eta rarai mani kitu. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.